Ya tong maneh-maneh mentang budak ngoras ya teh. Mau keot motor alus nyaho aing bade ngalangkung ka dieu. Di ditu teh launan leuh kakak gebut. Anak saha maneh? Ku aing dirempet ke jeung bapak-bapana gira. Ngali atuh si teh. Masalah nyolot deui. Naon ejek ribut si teh ka aing? Sok ribut. Aing nek salat heula kan asar aing. Kayak aing ke salat ribut aing. Eta si mana, Pak? Eta bapak geus ningali bahlong. Ieu aya budak ngora apir we nabrak bapak. Nabrak Bapak? Oh. Bapak ka cai heula. Ayo tuh. Jadi itu mah. Ayo. Atuh wawasan saya ke Bapaknya. Mau terus ke bapak. Nya, izin heula teh kan mah. Oh, nyosok atuh. Kenapa? Pak. 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 Hadiah lah coba. Naon neng? Oh, sama ini izin sama. Kamu jeung saha? Ya iya. Kuya. Maneh tadi ka aing nyarekan. Mana teh ngaulin anak aing? Oh, teman-teman ulin. Ayo nih. Hayu naon sih teh? Ai Bapak kok naon sama kamu? Wah, tadi nu ek nabrak teh ieu si tangkurak ieu ka bapak teh. Anu tadi teh. Oh, aing, udah ku aing hilap ieu, beungeut aing nu kasep kieu, teu aku maneh poho. Tadi abi teu kahajanya. Teu kahaja sia jarekan ka aing nyebut aki-aki rabi, nyebut mah goreng patut ta ieu. Wah, naon nyeres ke situ. Lu ieu bapak na kitu. Nya ieu teh Bapak Adi. Aing teu suka teu ridho boga calon binatu model maneh. Boga kalakuan sifat kitu ka kolot. Ayo nih. Aing mah teu hayang dikubur tak 7 lapis tanah beureum ge aing moal. Da tadi mah maneh. teu kahaja, Pak. Wah, udah teu kahaja. Abi nu salah. Pokona mah aing nyari hate keneh. Moal moal ngahapura maneh. Aing teu satuju. Boga calon goblok eta anak aing dibawa kabur. Ontohot. Iya. Sekarang tungguan segedengnya, Bang. Siap. Bang, Masih mau naon di? mana si Isal? Ya, waktu tadi ke mana sih sang teh? Iya paketnya datang gitu, nah kumaha? Nah, paket naon? Ieu. Sepatu. Nah, kana pesanan sepatu pan anyar keneh teh. Nu sepatu naon ieu di? Sepatu jam ulin meureunan. Mana pesan deui nya? Mesen atuh. Anjir. Ieu nu si Isal pan mesenna ti luhuran. Tadi mana pesanna ieu? Aya Bang tina online. Tina online. Heeh, tina akunna Najril Store. Oh, geus atuh. Kayak ku aing bijak ngasih lamun aya. Nah, kumaha itu tukang paketna nungguan bayar heula? Cih, na bayar heula kumaha aing teu goblok duit kan. Atuh geus sia we bayar heula. Aing ge eueun kumaha? Aing mah teu apalna naon kerting maneh na geuning teh. Lain kitu Bang heuh pangneangankeun si Isal na. Cek aing mah teangan ku sia na jadi ka aing ngeuningan. Tolong tumpok. Oh, buru gitu. Faisal! Si Oding we. Asyut itu market. Bayar sepatu tuh cenah si Oding. Eueuh lah, teu boga duit kieu ae. Nah sia mah kumaha? Cek aing ulah pesen teh sepatu. Geura itu goblok duit mah. Pan alus eta sapatuna euy, jeung ulin teu boga sen sapatu. Wah, itu si Oding tukang pakai tangan daguan. Keur we pijakeun urangna eueuh kitu. Sia mah kalau kita ngabongong ka aing kan. Lain ngomong ieu mah. Kumaha tuh? Kapepeten eueuh. Wah, Bayar bener. ku bapak. Nanti goblok duit aja sarua. Lah, geus eueuh kitu. Misalna Cina lila. Mang, kelenya. Buru-buru mah. Oh, wah eta Oding, sisana ge. Mau ka mana? Bayar we ku sia heula. Cik. Napa HP pesen lagi di HP mana orang? Heuh, anu mesen ge pan si Isal. He bayar heula engke meureun digantian ieu si Isal ge. Dah, si Isal masuk hese. Atuh sia teh kabina-bina teuing teh, puas lain ieu wae. Alus apa teh we? Heuh, alus. He bayar heula karunya tekang paket sia. Ek digantian moal. Engke digantian ke ku si Faisal eueuh. Heuh, pan sok hese si Moal. Aku mah ieu teh abi tos lamian tosan ya. Sok bayar heula. Anjing. Bener-bener teuing atuh. Sabaraha? 200.000 ah. Sok bayar heula. Duit ainan Sok 200. engke. Iya, A. Nuhunnya. Nuhun, A. Siap. Tah, mun kita tadi sia teh moal leumpang anu kitu.
Pan eta teh jang meuli ieu ka kawali 200 nah. Sapatu nama halus dia aing hayang ya. Anjing aing pakai lalajo euy. Lalajo naon? Bayar heula samemeh dipake ka aing. Kek pan si Faisal. Moal dibayar heula. Apaan ieu si Isang ke si Isal bayar naman? Datangin siapa tuh, Ding? Bayar heula kunyuk. No, bayar. Iya. Mesen-mesen dina HP aing dibayar ku aing. Dibayar, Chan? Geus ku aing. Oh, itu kan heula, Ding. Nah itu. Nah sapatu di mana itu Isang? Ieu teh ti akunna Najril Store. Tuh. Aing bang mesen kan bapak hiji. Oh, engke atuh pan, hiji-hiji heula. Pati Najri Store. Heeh. Tuh. Gitu. Halus jeung ulin, Kak. Aya kira dibayarna yuk. Engke geus aya duit tadi. Aya-ayana iraha. Engke sampel geus payu nih, Pak. Oh, engke we atuh kabina-bina teuing sia teh. Heeh, tuh lah. Tadi nyebutkeun eueuh atuh eta aya ti jero. Es baru tadi mau eueuh. Lah, aram jada. Kolot begog. Ayeuna ripu jeung budakna di sarua rengkepkeun ku aing. Mang, geus aya nu gocap. Ah, canding aing can aya euy. Aing coba keur butuh ieu teh. Ding, Heueuh aing mah. mana nu aing gocap ya? Aing keur mang, wayahna mang. Gocap. Kapan aing teu Wayahna ieu ek bayar geus bisa. aing. Iya pan di Simang ieu. Ya atuh tah. Yeuh. Aing gocap-gocap tah. Tah, nuna, Ding. Heeh. Sa, naik ke mana maneh? Apa sia boga hutang ka aing, Sa? Ih. Nah, heuh. Merah, Bos. Cih, anu dirasa sia Faisal. Ai kamari kehet nginjom ka aing kehet ih. Ih, heueuh nya. Heueuh nya tuh. Tah, kitu mayar sa sok api-api poho sia mah. Dia tuh mang. Aing butuh. Heeh, pan mana boga hutang ka aing nya gocapnya. Heeh, geus. Pan sia ge boga hutang ka aing gocap ih. Si Mang boga ka urang. Pan mana ge boga hutang ka aing Ding gocap. Heueuh nya. Cih, sia ge Faisal pan ka aing hutang gocap ih. Geus tah lunas Faisal. Pan si Mang boga hutang ka urang. Heeh. Jadi geus tah Wes, lunas. sia ge pan boga hutang ka aing teh. Geus berarti lunasnya. Heeh, meureun lah aing lieur lah. Geus nya. Heeh, siapa tuh nya? Ayo, Ding. Ding. Aing lunas hutang ka sia nya. Nah lunas kumaha? Na mana duitna? Cih, ayo pan tadi ku aing dibere gocap sia teh ih. Kep anu gocap mah dibawa ku si Faisal. Oh, meureun sia kehet boga hutang ka si Faisal, penting mah aing lunas we ka maneh aing mah. Heuh mana duitna? Nah, betul nyaho aing mah kono lunas aing ka hutang ka maneh tah. Heuh lah, lieur aing mah. Ieu perkara duit gocap. Ka dieu ka aing. Tapi duitna eueuh, heug lunas.